Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anu kusim kuring dipihormat, sepuh kasepuhan, pini sepuh, kanca mitra, kadang wargi sadayana. Alhamdulillah, wasyukurillah dina dangat ayeuna urang tiasa riung mung pulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa, dina raraga nyakseni acara ngarasarang siraman. Urang daroakeun ku sadayana pamugi ieu calon panganten. Dina dinten enjing acara akad nikahna lungsur langsar berkah salamet para kerejeki disinglar tina balai amin ya rabbal alamin. Rupina ieu parantos tiasa dikawitan sumangga ka teteh pangintennya anu ngawakilan mamahna panganten sareng apana tiasa ngadeg di palih dieu. Ngadeg majeng ka palih dieu. Nengna tiasa diapit, teteh diapit ku perwakilan mamah sareng ku apa. Mangga sadayana mah panginten tiasa dibuka wae. Mangga digandeng tetehna di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Geulis anaking dina danget ayeuna nitih wanci anu mustari ningang mangsa anu utama. Ieu ramah hideup sareng perwakilan ti mamah anu parantos mulih ka alam kalanggengan nyatana. Wa pangintennya wana mohon sejajab hidup nya anjeuna anu bade mukakeun pantu gerbang kabagjaan pikeun hidup. Sumangga diawitan ku aosan bismillah calon panganten mamah kali apana tiasa lumengkah ku sampean anu palih katuhu majeng ka panggung pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi qalbi salawatan ala rasuli wa ala ali wa sahbi. Mangga apa calik di palih katuhu dina kursi palih tengah. Mangga uah di palih ditu. Mangga apa di palih dia? Apa di palih dia? Mangga teteh calikna mayun ka kamera dina lawon bodas calik mayun ka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yapatahu ya alim. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinarang puja ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sinareng nikmat-nikmat sajabina anu tan wates wangeunna. Dikawit salawat keutamian urang kucurkeun tur urang kecerkeun ka junjunan urang anu pangnyong colangna saalam marcapada teu aya sanes lintang ti habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, sahabatna, karabatna tug dumugi ka urang sadayana salaku umatna, pamugi urang sadayana salamina kaangkeun tur kacepretan sapaatna dugikeun ka jaga di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu ku sim kuring dipihormat, amit hatur sim kuring nada widi tinu galih anu wening nada jembar tina manah anu setra wirehna bade ngaping jalana ieu acara siraman. Sate acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bilih henteu sapagodo sareng mamanahan ibu bapa sadayana nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-ageungna. Tangtosna di dieu sim kuring cumarios sabulang bentor tuna tina subasita kawantos sanes ahlina. Sim kuring mung saukur kajurungan pancen ku prias terbaik makeup artis Fitria Rengganis kanggo ngajejeran ieu acara adat ti awit ngecageun aisan ngaras dugikeun kasiraman. Kumargi kitu hapunten anu kasuhun bilih di dieu aya ahli seni, bilih di dieu aya juru siram, hapunten anu kasuhun sanes bade ngalalangkunganan ieu mah mung saukur ngalaksanakeun pancen. Wargi sadayana sate acan ieu acara dikawitan, urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados teu lepat kaprah ka payuna. Teteh geulis anaking siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng henteuna hiji pernikahan. Sanaos teteh henteu siraman oge dina dinten ayeuna pernikahan dina dinten enjing tetep sah tiasa lumangsung. Kumargi nu namina siraman mah mung saukur adat istiadat nanging sing sanaos mung saukur adat istiadat teu kirang manfaatna kanggo urang sadayana utamina kanggo calon panganten anu bade ngalih ti alam lalagasan ka alam kurenan atanapi alam rimbitan. Teras priyogi oge kauninga rehing dina agama Islam siraman teh henteu aya henteu wajib malih mah teu sunah-sunah acan.
Nanging insya Allah engke dina prak-prakanana moal keluar tina tetekon agama sinareng dari agama. Atuh cenah di dieu aya lilin, aya kekembangan, aya sesengitan paralun anu kasuhun hampura anu kateda sanes bade musyrik. Ieu mah mung saukur simbol siloka hiji pangdoa pamugi ieu calon panganten sing caang lahir batina, sing seungit, sing sae rupina sapertos kembang kitu sapertosna nama. Wargi sadayana dina ieu acara nu bari digelar dina sonten ayeuna aya sababaraha hiji jujutan acara di antawisna nu kahiji nyaeta ngecageun aisan. Naon atuh nu disebatkeun ngecageun aisan teh sumangga urang guar sasarengan. Ngecageun aisan nyaeta ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi budakna. Ais pamungkas tinu jadi bapa kanu jadi budakna. Teteh ayeuna parantos jaluk juk jangkung hidup tos sakedahna tiasa mulangkeun ka nyaah nu jadi indung tos sakedahna hidup teh tiasa mulangkeun ka asih nu jadi bapa. Tapi da geuning teteh rumaos ti alit dugikeun ka dewasa mung saukur ngaririweuh ngarerepot kadang hohoa kadang sesentak kadang ngabohongan kanu jadi indung kanu jadi bapa. Kari-kari ayeuna hidup tos dewasa tos waktosna hidup teh mulang tarima ka bapa mulang tarima ka mama. Hidup geuning bet bade luluasanan sejak pamitan bade nganturkeun bapa ya. Terasnya gitu deui bapa sareng ieu uwa panginten perwakilan ti mama naha nya bapa sareng uwa teh parantos janten sepuh anu tiasa nyumponan sagala rupi kahayang anu jadi budak. Naha nya mamah sareng bapa teh parantos luas ningali si teteh sinah macakal hirup sorangan. Naha nya parantos wareg ngagalentoran bari jeung nyemutkeun nya teu acan wareg sasarengan. Tos waktosna tos ugana bongan gaduh murang kalih teh istri jodoh pati bagja sareng cilaka parantos aya anu ngaturna urang teu tiasa mumpang kana kahoyongna. Wargi sadayana rupina eta nu disebatkeun ngecageun aisan teh nyaeta leupasna tangga walar apana sareng mamahna dina dinten enjing saatosna akad nikah dilisankeun cacap kewajiban bapa cacap kewajiban uwa nya ngawakilan mamah ka ieu murang kali margi aya anu bade langkung tangga walar nyaeta saha carogena nya kataatan ieu murang kali ngalih ka carogena. Teras nu kadua nyaeta acara ngaras ngaras teh asal kecap tina raas nyaeta lir ibarat cai dina walungan anu daetna dugi kana memuncangan. Upami dilarapkeun dina bahasa Sunda mah raas teh reueus. Keun aku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng oge da anak sorangan. Anu cikalnya ku cikalna, anu bungsunya ku bungsuna, anu solehnya ku solehna jeung sajabana tangke di mana neng tos ngaraoskeun neng teh seueur lepat ka uwa nya ka mama ka bapa urang tepangan geulis utamina bapa nu masih kene aya di kieuna urang wasuh dampal sampeanana pamugi sing janten sababiah lu bungsurna pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangampurana bapa. Terus engke aya sesi di mana teteh cumarios nyuhunkeun dihapunten ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun pidoa sareng nyuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Teras anu katilu nyaeta acara siraman sareatna teteh siram ku cai hakikatna siram ku pangdoa pamugi naon-naon anu dicita-citakeun ku calon panganten naon-naon anu dicita-citakeun ku ibu ramana kalih wargi sadayana anu sami linggih di patempatan mugi sing ginuluran sapaneja tina kanan dikabul ku nu kawasa amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana rupina eta runtutan acara anu baris digelar dina sonten ayeuna atuh supados teu nyangkolong kana waktu sareng aya dina kabarokahan urang kawitan ieu acara ku aosan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga geulis ayeuna hidup mayun ka uwa. Musik 2. Aya sinjang anu janten saksina sate acan hidup pamitan ka mamah anu diwakilan ku uwa pamitan ka bapa ieu sinjang gara pasihkeun heula gara suhunkeun aisan pamungkas ti uwa. Teteh sono ka ibu nyaah pisan ka ibu alem tebi sareng ibu enjing teteh bari nikah hoyong di ais heula ku aisan anu pamungkas ngawakilan mama dijajabkeun ku doa-doa ibu. Gelis anaki teteh budak ibu sing sanaos mama hidup tos mulih ke alam kalanggeng tapi ibunya
Ibu ikhlas mikanya mika dedeh ka hidup. Hayu anaking urang sasonoan heula, urang nyoreang alam ka tukang mulangkeun panindengan hidup. Diahis ku mama hidup. Diahis deui ku ibu ayeuna anake. Mangga ibu ditampi sinjangna. Ayeuna teteh geser ka bapak. Lajeng di dia aya lilin teh minangka palita. Janten salami ieu apana nu ngajagi urang kalihna akhlakna agamana sareng karegeregan hapena istuning wicangan kudu jadi bapak. Dua ala Sayyidina Muhammad. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga bapak tiasa diudar dilungsurkeun teteh tina aisan ibu. Mangga teteh peluk apana, dipeluk apana ku hidap. Bapak hatur nuhun Pak. Hatur nuhun kana segala rupi kanyaah ka dedeh bapak. Hapunten teteh teh acan tiasa mulang tarima ka bapak. Hungku doa anu kapihatur bapak sing sehat, sing waluya, sing panjang yuswa doakeun teteh Pak. Bade ngarumah tangga ku doa anu pangsaena ti bapak. Mangga cekap gelis disun apana, disun taar apana ku hidup. Nah, taarna disun tahan dulu. Mangga cekap enak tepangan ibu. Mangga tepangan ibu-ibuna dipeluk ku hidup. Ibu hatur nuhun. Parantos kersa ngawakilan mamah nu tos mulih ke alam kalanggengan. Hatur nuhun kanyaah ka dedeh ibu katampi. Pamugi sing janten amal soleh kanggo ibu. Sing janten amal jaliah anu agolontor ngocor mikanyaah ka teteh. Hatur nuhun Bu. Hapunten. Teteh teh acan tiasa mulang tarima ka ibu. Hatur nuhun ibu. Sing sehat, sing baluya, sing panjang yuswa doakeun teteh ku ibu ku doa anu pangsaena. Mangga cekap gelis disun ibuna, disun taar kening ibuna. Tahan dulu. Mangga cekap. Ayeuna ibu bapak tiasa calik, teteh calik yen lawan bodas mayun ka ibu sareng ka bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana rupina acara ngecageun aisan parantos sareng sekapihatur anu salajengna urang dilajengkeun ku mangrupi acara ngaras. Sakumaha anu parantos diguar yen ngaras teh nyaeta ngawasuh dampa sampean ibu sinareng ramakna margi aya pidawuh geulis anake moal dihampura hiji umat saupamina teu dihampura kudu jadi indung rejeung nu jadi bapakna margi ridho Allah teh aya dina ridho mamah sinareng apa sing saha jalmi anu teu ngadamel sumpah palsu tumut ka ibuna tumut ka ramakna tinangtos kengeng kabagjaan di dunyana sareng di akhiratna sareng aya pidawuh anak inggian sawarga teh aya dina dampa sampean ingkang ibu ti kawit detik ayeuna kapayun. Hidup ulah rek neangan dukun lepus para sakti geuning kabagjaan teh tebih teu kedah lelewungan aya payunan hidupnya. Di dieu aya sinjang 7 ieu teh sinjang kinasihan, sinjang pinilihan kanyaah ka memet ibu sinareng bapa. Janten sagala rupina teu aya nu disumput salindungkeun istuning kanggo hidup. Ayeuna wangsulkeun deui ka hidup. Hidup naha salami ieu hidup ayeuna parantos dewasa tos tiasa teu acan mulang tarima ka bapa, mulang tarima ka ibu. Teu acan ya guys. Mangga ayeuna urang tepangan heula bapa hidup geser calikna mayun ka bapa sing lurus. Mangga teteh tekengeng tungkul tetep rarai bapa tetep socana. Teh leres ieu teh apa teteh? Teh ieu bapa. Anu mikanya mika dedeh ka hidup. Anu parantos dug hulupet nyawa toh-tohan ngabelaan hidup. Ieu bapa geulis anake. Anu pang teu ikhlas-ikhlasna, anu pang teu ridho-ridhona ningali nu jadi anak ngecelakeun cimata. Digugu deui ka hayang hidup teh sing sanajan hidup masuk tarayang terang ti mana atuh ari mamah jeung bapa gaduh artos. Nu penting sagala rupi ka hayang hidup tiasa kacumpona. Ieu bapa geulis anake, lamun seug hidup apa, beral hidup pedal ka ieu alam dunya geuwat ku bapa teh dirawuh, dipangku, diadana, dikomata. Sok sieun jadi anak kabulusan, sok sieun jadi anak kaburu kaharewasan ku setan. Iya bapak geulis anake lamun sagedap apal waktu hidup keur alit hidup udur kadang bapak sok anu asemu sombong Gusti tepakeun bae panyakitna ka abdi tepakeun bae kanyarina ka abdi Gusti pun anak mah awe beulih teu kuateun tah geulis anake sakitu kanyaah anu jadi bapak ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngauihkeun kanyaah tur ka asih bapak teu acan ya guys mangga ayeuna urang wasuh dampa sampean apa sateu acana dipencetan heula bari nyuhunkeun widi bade ngawasuh dampa sampean ku hidup duanana dipencetan heula dampa sampean apana duh bapak puputeun kalbu hormateun siang jeung
mugi Bapa luntur kalbu maparin widika abdi sejak wasu sampean milari ridhoning Gusti. Mangga cekap ayeuna dipanggeukeun dilebetkeun dampak sampean apa dua nana kana bokor kancana ku hideung. Mangga ku teteh dibersihkeun sing bersih sing tiasa ngaluruhkeun sagala rupi dosa-dosa hidup ka Bapa salami ieu. Banyu uning kahuripan canembrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Mangga cekap teteh dipanggeukeun dampak sampean apa dina lahunan hidup dua nana. Mangga ku teteh tiasa dielap digaringkeun saparantos nagaring ku hidup di pasihan sesengitan sanes hartos hidup kedah nyengitan dampak sampean Bapa ungadin tapi sengitan ku akhlak sareng kalakuan hidup anu sae saatosna hidup tebih ti Bapa hidup sing tiasa ngajaga kahormatan diri sareng kahormatan keluarga. Gelis anaking budak Bapa pepejeh ti Bapa keun aku paribasahan acara kadata sawala anak ngacilaka indung Bapa anu kababawa Bapa hayang tiis ceuli heran mata di mana we hidup ayana kade anaking sing tiasa ngajaga laku lampah jeung basa sing pikanyahan batur hormat kasasama bisa mere maweh kasasama sing tiasa nyengitan nami keluarga urang di mana we hidup ayana nya. Mangga ayeuna teteh tiasa mundur tetehna mundur. Mangga ayeuna disun dampak sampean apana mangga bari nyebatkeun ampun. Mangga apa dicepeng mastakana didoakeun ku apa? Ampun Pak, ampun. Naon atuh pikecepkeunana salian ti kecap ampun. Kau ngabersihkeun ngaluruhkeun sagala rupi raraga dosa-dosa abdi ka Bapa. Ampun Pak, ti luhur sausap rambut. Ti handap sahibas dampak mugi Bapa wening ati keur ngahapunten ka abdi. Hapunten Pak Gusti. Ieu sampean pun Bapa anu parantos sacape milarian apakah kanggo abdi geura ieur kanyaah kanggo pun Bapa sakumaha anjeunna mikanyaah diri abdi dina waktos ali. Allahumma agfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Mangga cekap teteh gugah ayeuna sasauran ka Bapa ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun didoakeun sareng nyuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Bapak teteh nuhunkeun dihapunten ti lahir dugikeun ka batin tumaos ta cantiasa mulang tarima ka Bapa. Enjing teteh bade nikah doakeun ku Bapa supados aya dina kalancaran kabagjaan lahir batin sareng teteh nuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Nyimponan segala rupi hoyong hidup kirang titikna kaidap Bapak nuhunkeun di hapunten didoakeun pisan enjing lan acarana lancar
aya kabarokahan seueur rezekina insyaallah anjing ku bapa lumayan. Mangga teteh dicepeng panangan apana? Aduanana hidup sungkem ka apa? Gubragan mastaka hidup dina pangkonan apa? Duh Bapak abdi hapunten samudaya kalepetan Bapak kalepetan rumas abdi tabiler ka Bapak kirang babakti aduh Gusti kirang babakti ti lahir dugi kabatin mugi Bapak ngahapunten. Mangga cekap teteh ena dipeluk apana ditangkep sing pageh ku hidap mangga dipeluk apana? Bral anak king geremian payunan tuh kahirupan kamelang Bapa ayeuna sanajan hidup sawawa tapi pahdada Bapa mah tiis ceuli herang mata. Mangga cekap teteh disun apana sun pipi kanan. Tahan dulu. Sun pipi kiri, tahan dulu. Nah, disun kening apana? Disun ku hidep. Nah, apa sun kening tetehna disun ku apa? Tahan dulu, tahan dulu. Mangga cekap ayeuna tepangan ibu. Mangga hidup geura nyuhunkeun pangapunten ti ibu. Nyuhunkeun doana ti ibu. Nya mangga dicepeng panangan ibuna. Duh ibu abdi hapunten samudaya kalepatan ibu kalepatan rumas abdi tabiler ka ibu kirang babakti aduh Gusti kirang babakti ti lahir dugi kabatin mugi ibu ngahapunten. Ibu bari Neneng ku ibu didoakeun. Jangankan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lancar acarana mangga cekap ayeuna disun ibuna sun pipi kanan tahan dulu. Sun pipi kiri tahan dulu disun keningna tahan dulu. Mangga ibu ngesun taar teteh. Disun alhamdulillahirabbil alamin. Mana mamahna diantos? Mamahna diantos sakedap. Maka mamah biasa cari. Mamah mangga biasa cari. Gelis anaki hidup. Ayeuna parantos teu gaduh mamah nya mamah asli mah nanging teu kituna kanyaah kadadah Allah ku Allah dihadirkeun mamah terbaik anu ngagentos mamah hidup anu tos mulih ka alam-alam. Kade anaki hidup kedah nyaah kedah hormat ka mamah anu aya ayeuna nya eta titipan ti Allah anjeunna nyaahan pisan ka hidup anjeunna bakal bela ka hidup geura punut pangapunten sareng pidoana ti mamah. Mangga neng sungkem
Duh mama abdi hapunten rumaos abdi tambelar ka mamah kirang sumujud dunya ka diri abdi diasih pinuh kasih dijaga didama-dama mangga cekap gelis dipeluk mamahna ku hidap mangga ayeuna disun mamahna sun pipi kanan tahan dulu sun pipi kiri tahan dulu disun kening mamahna mangga mamah ayeuna tiasa ngesun kening teteh tahan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin rupina acara ngaras parantos sering sekapi hatur pamugi cai anu nisan dampa sampean sepuhna sing janten iyang pangdoa dibersihkeun rarege dosa-dosa ieu murang kali mangga rupina aya nu bade di kantun mana raina rai calon panganten diantos oh iya mana raina heula raina mangga hidup tiasa papayun-payun teteh gelis anaking ieu wargi hidup teh mung sakieu-kieuna batur ulin batur heureuy nya bilih salam ieu hidup kantos nyisi kudi ngajaheutkeun manah rai hidup geura nyuhunkeun pangapunten ka rai hidup sareng titipkeun mamah sareng apa bilih hidup engke tebih ti mamah sareng ti apa aya nu ngajaga aranjeunna mangga hidup geura sasawuran ka rai hidup neleng nengkung neleng nengkung gerah gede gerah jangkung gerah niang ilmu luhur gerah nikahnya indung mangga aki diantos aki di pali dia calik aki mana nih can nini mana diantos aki nini diantos ua bibi mamang diantos ya mangga aki heula sareng nih mana diantos tiasa calik di pali dia teteh di dia aya di calik di pali dia aki calik di pali dinya nih oge sami calik di pali ditu mangga tepangan heula mangga tepangan aki mangga tepangan geura punut pangapunten sareng pidoa ti aki hidup sungkem ka aki nyaluuh dina pangkonan aki dijiadnya didoakeun ye incu putu nya pamugi sing seueur rezekina salamet lungsur langsar Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mangga teteh dipeluk akina ku hidup dipeluk dipeluk akina mangga ayeuna tepangan nih nu mana uwana bibi mamangna diantos mana aya nina hiji deui mangga abah can abah mangga abah ti bapaknya alhamdulillah masih kena ayah abah di pali dia bah abah di pali dia calikna mangga mangga teteh ieu di tepangan aya abah di palih dieu hidup sungkem munut pangapunten sareng pidoana ti abah hidup dijiad ku abahnya didoakeun
Mangga manawi aya kene uwana deui, uwana bibina mamangna, mangga diantos. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga manawi masih aya kene uana bibi mamang diantos. Oh mamang, mangga mamang tiasa linggih mang. Mangga tiasa nyalikan kursi di payun pelaminan. Mangga teteh tepangan mamang hidup. Punut pangapunten sareng pidoa ti anjeunna. Mangga cekap ayeuna teteh diapit ku mamah sareng ku bapak majeng ke area siraman. Bapak ieu dicanak Pak. Cai ti 7 sumber mata air dicanak, mangga dipalih ditu majeng ka apa? Mangga tiasa majeng. Mangga teteh tiasa calik dina kursi siraman, bapak tiasa dilebetkeun cai ti 7 sumber mata airna, kalebet gentong, cai kahirupan, cai kahuripan, pamugi ieu calon panganten dina rumah tanggana, sing pareng sareng huripna, hirup penak sareng huripna bagja lahir bagja batin, di mana wae anjeunna ayana, pamugi sing digampilkeun sagala rupi urusanana. Amin ya rabbal alamin. Mangga persiapan kanggo wargi-wargina, sepuh kasepuhanana anu bade ngiring nyiramkeun ya mangga. Teras neng salam ka bapaknya. Siap, sakedap. Musik op. Musik op. Mangga siap dikawitan ku apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mangga teteh sungkem ka apa? Salam. Mangga dilajengkeun ku ibu mangga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mangga teteh ke salam ka ibu terus dilajeng ku mamahnya. Ieu acara siraman pengantin nu pepasangan, mugi Gusti Allah nu heman ngalungsurkeun keberkahan. Ya Nabi
Mangga Aki, Abah, sareng nya sareng nu sanesna mangga tiasa langsung dilajeng wae. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina sae rupi sae manahna sifat soleha salawasna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ilahi pamugi nampi kana pamaksadan abdi ieu panganten nu suci dijaga diriksa ku Gusti ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina sae rupi sae manahna sifat soleha salawasna ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Mangga Neng salam Kak Ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'ali kulli syaratin nura yaumal qiyamah. Mangga tiasa dipotong. Mangga disimpan ayeuna ibu anu motong apa anu nyepeng pisina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'ali kulli syaratin nura yaumal qiyamah. Sing ageng milik luhur darajat geulis anaking parak rejeki disinglar tina balai berat beungha dina rejeki anu halal. Amin ya rabbal alamin. Mangga tiasa dipotong ku ibu sakedik we Bu. Tungtungna. Mangga cekap enak ku apa dipiceun dibuang potongan rambutna kapengker urang piceun geuleuh keumeuh ka awonan ieu murang kalising didongkapkeun kasabaranana kamuliaanana bagja lahir sinareng batinna salamet dunya rawuh jaga di akhiratna amin ya rabbal alamin. Mangga apa dipalih dieu teteh di dieu mayun ka apa sareng ka ibu caina ka nganteng teu kengeng putus-putus dikocorkeun. Teteh wudu sakumaha wudu bade netepan salat mangga siap. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina sae rupi sae manahna
sifat soleha salalawasna. Mangga cekap ayeuna diandukan ku Bapak sareng ku Uwa dianggokeun. Mangga tetehna tiasa calik. Teteh calik di palih dia teh. Mangga calik, apa di palih dia? Apa di palih dia? Bapak punten di palih dia. Siap. 1, 2, 3. Ah, cekap mama, ka dia mama. Tunai ku apa disuun ku mama? 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga siap, ieu tawis. Tawis calon panganten diecageun tina aisan mamahna tina gandongan apana sinjangna bade disadakohkeun. Siapnya sinjang terbaik masih disegel tapi dibaseuhan heula. Mangga siap, tim pemburu saweran mana suaranya? Aya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tidak sekarang. Alah dibobodo ieu panganten teh meni pinter ngeprengnya, ngepreng. Siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alah teu acan keneh wae, teu acan. Cigana kedah ku bahasa urang baratnya. Siap. 1, 2, 3. Urang dipotong. 1, 2, 3. Wur awur ngawuran calon panganten. Awur awur ngawuran calon panganten. Wur awur panganten seureujeukki. Awur awur disinglar tina balai. Mangga rupina cekap, mangga ieu apa bade dipangkon heula. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana rupina acara ngarah sareng siraman parantos sareng sekapi hatur. Sim kuring ambu marahmai gawe bareng prias terbaik make up artis Fitria Rengganis. Nada dihapunten tina sagala rupi kalepatanana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.